Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun ibu-ibu jauh duduk di belakang, tapi suaranya luar biasa, sangatlah riang. Menjawab salam dengan begitu keras. Bapak-bapak nama para raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungawalar salam ibu-ibu, mudah-mudahan kabingungna sing leungit digentos ku Allah menjadi bahagia. Sabab keur ngaji mah sanajan di imah loba kasusah kudu api-api bahagia. Keur ngaji mah entong ngala entong ngahu lengkudu tenang sanajan di imah loba hulang-hulang. Khusus kanggo kaum lalaki, kanggo bapak-bapak, para pemuda sareng para duda. Aya duda nu mana? Moga-moga para pemuda jeung duda nu ngajawab salam ku Allah dinasibkeun sing kenging jodoh nu geulis sapertos abdi. Ieu nu dipangker grup Hadroh, grup Ijo Tomat, Ikatan Jomblo-jomblo terhormat. Semoga dengan berkahnya selalu istiqomah membaca sholawat, jodohmu datang dengan tepat dan tidak salah alamat. Punya istri yang cantik memikat. Nu dipangker anu keur moto abdi namina Ahmad Gojali, golongan jalmi lintuh. Terus nggak? Ibu-ibu nu keur nyarepeng HP, mudah-mudahan sing aya kuotaan. Nu nuju ngaraos, mudah-mudahan sing bararokah. Sanajan ngaji penting ayeuna urang teh aya di tengah sawah. Kakarek abdi mengaji di sawah garing. Terus ibu di amparan teh tak bisi lungsur hujan kecai baseuh bisi jadi teh eta kedah ngangge amparan heula. Siap ngaos ibu? Iya tos jam 10:30 wios dugikeun ka jam 1. Wios dugikeun ka jam 3. Wios tepikeun ka isuk subuh. Di dieu mah sagala wios. Sanajan ngaji di tengah sawah tepikeun ka subuh ge wios. Berarti ibu-ibuna ahli ngabohong. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ngejawab salam ibu ridho, sadar teka paksa. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad adzibu auladakum ala salasi hisolin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Urang maos sholawat bil barakah urang ngaduakeun wabil khusus kanggo ananda anu bade dihitan kersana Cep Ade Andi Ajij. Naon salah? Oh eta mah bapak nanya. Saha tuh? Keula. Oh ya Erpanul Karim Ajij Muslim. Ai bapak ade mah bapana. Bapana terus dihitanan gitu teh can padena. Cep Irfanul Karim Ajij Muslim yang insya Allah sebentar lagi akan dihitan. Bapak-bapak nu dipayunan abdi ieu sadayana para korban wungkul. Parantos dihitanan. Bapak dihitan nyeri henteu? Komo panginten ieu Cep Irfanul Karim yang akan dihitan anak yang sangat kecil bade diajarkeun berdarah-darah sebagian anggota tubuhna ditek-tek ku benda tajam pasti merasakan kesakitan. Urang doakeun mudah-mudahan sing diilangkeun kanyerina. Mudah-mudahan sabada dihitan sing engal disehatkeun deui ku Allah. Ibu-ibu anu nuju ngararaos nu posisi ngaosna beda-beda, nu nyanghunyar aya, nu sila, nu emok, nu nyeri tuur, nu nyeri cangkeng, nu roromeheun, nu keur nyeri hate, nu boga dosa. Sing rumasa kana dosa mah kabeh oge pasti baroga dosa. Komo awewe sok gede hilap peuceul lain hitut. Astagfirullahaladzim. Urang kampung naon ieu teh? Urang kampung Cisireum. Oh Ciberem, atuh tong molotot aja. Urang kampung Ciberem, desa Ciberem, kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Semua cicing di negara Republik Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga 17 rakaat. Astagfirullahaladzim. Saya tadi di Agustusan batur sholat ieu madan rek ngahormat. Ibu emang Nabi Muhammad di Isra Mi'raj teh ku Allah di Sidratul Muntaha pi warang upacara. Jaga 17 rakaat ye. Salat 5 waktu, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Salaki tah ieu ibu jurungkeun sina sarolat. Ka mana salatna? Berjamaah ka masjid. Ami anak barokah keluarga sakinah saroleh sarolehah. Lamun leuleus bere vitamin. Salaki kurang ayeuna ka masjid teu naon itu teh teu strong, berarti salaki teh kudu dibere obat. Lamun geus leuleus wae ayeuna turus ayeuna loyo wae geus dibere obat anger wae tawayahna ku pamajikanna sing sering dibere sumanget lain susu. Ari aja salaki teh sina salat sina ngaginyel ieu teh kumaha ieu teh kumaha teh. Kena ngaji di tengah sawah salaki teh yo dibere susunya. Beureun lain kala salat kala ngagantel we hayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang Ciberem sing sararehat sadayana, sing ditarbihkeun tina panyawat, sing ditebihkeun tina bala petaka. Mudah-mudahan selalu kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup selalu bahagia. Suami dan istri mudah-mudahan bertemu, jangan sebatas kita di sini, tapi mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul, dikumpulkan oleh Allah sampaikan ke surga. Allahumma sholli ala sayyidina. Entong deh ikhwan atau sahabatna. Bade ditepakan moal kalah cari cing geuning teh ieu nu kirang susu teh nu kieu ya. Seputerbangan Allahumma sholli segala hajat lahir batin jadi
sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli ajib. Bangkit semua, semangat sholawat. Wa nuril wa diyaiha wa ala wa salim. Lanjut Abu Sro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala yasin habib. Naikan tawasalna ajib, luar biasa. Tanpa Nabi kita, Nabi Muhammad tercinta, dunia ini tidak akan ada. Semangat untuk membaca sholawat semua. Tawasalna bi bismillah bil rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam itu pakan orang ngadoakeun heula ka Bapak Hajat aminan kusadayana. Siap Ibu? Siap. Bapak Ade sareng Ibu Resti ulah waka kakarek nyebut ngaranna encan doa janji amin meni calangap. Bapak Ade sareng Ibu Resti mugi diijabah ku Gusti. Nah gitu sok Dede tak iya putra saha Dede Bapak ngiring ngaos henteu untuk Bapak nama keur lalajo TV meureunnya. Ibu siap keneh sholawatan orang ngaduakeun heula Bapak Hajat anu ngayakeun pangaosan. Bapak Ade sareng Ibu Resti mugi heula. Aduh, ya coba Pak doa tinggal gerak hidupnya tanpa beban. Aduh. Tinggal gerak sampean diangkatkeun sabeula. Tuluy udud aduh. Ngelepus lah. Betul ya ka Bapak Ade ka Ibu Resti tah ieu teh kan aya kasepuhan para ulama para kiai Bapak nuju hayo ejong-jong ieu tadi ngaroko hari ieu teu aya. Pasihan Pak Ade pun tenda kiai ge sarua sok arudud. Ngan ulah kasembarangan mere rokok ka kiai mah kudu apal heula hadisna. Pan kiai masuk mere dalil inna min sa'adati rajul, sebagian kebahagiaan laki-laki itu adalah ida calakal korsi, di mana calik dina korsi pasorol kopial aswada sor kopi hidung can ayahnya Pak wal ududa jeung ududa ngan sing emut Pade ari kiai mah li anna ududahu saestuna ududna kiai mah la jaroma lain udud jarum wala bakoa jeung lain udud bako
Kunaon Kiai tara udud jarum jeung bako li annahuma yarisani matak ngawaris jarum jeung bako al batuka kana batuk wa atlal halqi jeung kana ateul tikoro. Naon boe dan naon atuh ngarokona Kiai walakinal magnuma. Tuliskeun lumayan eta teh jeung ceramah piduiteun eta teh. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik deui ya. Gara-gara bapak ieu saha nami bapak teh? Bapak Kadus nami saha? Bapak Pudin. Hah? Bapak Udin. Bapak Didin. Dina kardus aya kacang polong. Mangi ali ti pasir kirisi. Ieu Pak Kadus meuni teu eureun melong. Ningali abdi mirip Dewi. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak Kadus sing ditampi iman Islam. Kapan dia tadi payun aya kiai, gigireun kiai aya Pak Kadus. Ngan abdi mah butuh keneh ku kiai daripada ku Pak Kadus. Aslina sok kiai mah sagala bisa. Maot Pak Kadus kiai bisaeun jadi kadus. Tapi lamun ayeuna kiai ngantunkeun ti payun kadus moal bisaeun jadi kiai. Sok ibu mun bisa manawar ka Gusti nu maot teh mending we kadus heula. Kadang kelepus untuk di paraman Pak Kadusnya apa yang kene tapi teh bener kene capit ku curug kenyot saerepna ulah dikusek-kusek mahal udud deh. Bapak Ade sareng Ibu Resti mugi ke heula ye mugi-mugi ditambih barokah keluargana sakinah ibadahna istiqomah sholatullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tari kolot bojong kaso ka pasar mawaran catan awas Pak Kadus beki kolot ulah beki ngaco embung sholatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah ulah lali ibadah siang jeung sok atuh bantuan nyorana ibi tungtungna lungkul ulah lali ibadah siang jeung tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salawe mah 20 lain 20.000 ai salawe teh 25 salawe mah 25 mobil sedan warnana hejo awewe zaman ngan bisa dan teu bisa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad hiji deui kagok lah greget ya hiji deui hirup osok nyeri hate
komo lamun teu kabagi BL sok sing tarik bong aya kadus ya kuna ya ku balikan deui hirup osok nyeri komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun Bapak RT majar RT goreng hati salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Urang dareg-degen ibu tos dalahar teu acan atos dibagi sene ku bapak ade geus arerep deui nya hayo we meureun ti tadi teh barang dahar urang Ciberem mah ngajina teh kitu nu penting daek hadir daek ini teh dahar we nu dipihormat master of ceremony moal ngarti nini bahasana Inggris eta mah urang Sundakeun we da urang mah urang Sunda. MC pengatur acara penertibuan Citeuing ka mana pinahna ya MC eta mohon dijas hideung sarua we jeung kadus ya ieu mah jasna kieu itu mah kitu mun ngan sami we sadena ge da bakal mararaot eta teh MC maot kadus oge maot mohon abdi oge bade gitu ngan saheula duka MC nu ti payun gitu tah ieu ge nu grup hadroh oge sarua we komo geus marake baju bodas malah gara rampang karek ngarurebekeun nya atur nuhun Kang MC. Oke, wabil khusus Saibul Hajat, Saibul Walimah, Bapak Ade, sarang Ibu Resti. Nu dipihormat anu sok nyaangan ku ilmu agami, pewaris Nabi, para ulama, para kiai, aparatur pemerintah baik sipil atau militer dari atasan hingga bawahan. Bapak Kepala Desa Ciberem, oke Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, para pamudi nu jembar ati, para pamuda nu jembar dada, para santri calon kiai, para santriah calon ustadah, grup hadroh ieu sadayana ti pasantren. Insyaallah satu saat ketika tos pindah ke lemur, tos garaduh jodoh, tos nararikah, ilmu sing marangfaat pasti bakal jadi kiai. Ayeuna banyak yang melecehkan santri sebab santri mah cenah tara aya duitan bahkan di pasantren oge ngadon bararudug tah wios semangat dengan budugmu tah eta teh modal jadi kiai budug teh da ieu ge kiai-kiai di payun bisa jadi kieu teh ladang bararudug abdi oge ayeuna ceramah di tengah sawah ieu teh ladang budug matak pasantren mah sarua ti baheula tepikeun ka ayeuna santrina teh barudug da ustadna ge bunga ustadna mah teu eling ka ustad nyebut budug atuh nu ditarukan ku dirarukiah ustad nyebut budug ge barorok ece di mana ya budug barokah sih sebagai ngacaprak ieu ece sok atuh ibu-ibu nu nuju Kaligata tong di alubaran da barokah eta teh pakadus eta incu yo incu tuh ngarewas minta duit pakadus teh ibu araya sok tak itu hahaha resep keur ngaji mah nya ulah ningalikeun ka susah keur ngaji mah kudu loba sedekah lain sorry. Bapak Ade dina ieu wengi ece ngempelkeun urang Ciberem tatangga diondang kiai hadir ibu-ibu oge sami araraya ieu teh sadayana tujuan bade naon ka dieu ibu teh iwati bade tolabul silatu ngabingahkeun ka Bapak Ade sareng Ibu Res kuniat hate sae ikhlas dina maneh ridho ka Gusti Ibu tiasa angkat ngaji da ieu teh piwarangan Gusti ngalengkahkeun sampean ibi ngalengkahkeun sampean aki tujuanana sae ti bumi barokah silaturahmi saur Kangjeng Nabi bakal panjang umur loba dulur ejo
abdi ge ti Tasik kadi teh tebi ibu silaturahmi supaya loba dulur nu tadina abdi teu wawuh jadi apal, nu tadina abdi teu apal jeung ibi jadi katingali jadi akrab, caralik dipayun bapak-bapak ayeuna katingali ti tadi pakadus makomo melongkeun abdi we teu ngicep-ngicep jiga nu bogoh abdi teh. Ieu teh supaya panjang umur loba dulur lain duit. Masalah duit mah engke we kumaha bapak ade. Da abdi mah huyos ayeuna teh dibere duit nu penting balik mah meunang amal eueuh. Ngajiji kana amplop da ibu gerek baralik di alam dunia mah sementara mualila nu bakal abadi mah tu ibu engke di alam naon nu rek dibawa lain sawah lega lain kebon ayeuna luas lain intan emas dan permata pakadus bakal maot ibu bakal maot semua dunia ditinggalkan nu rek dibawa maot eueuh deui iwati amal urang dan nu maot na oge urang teteh lain soleh lamun teteh maot mawanu soleh ke soleh maot mawanu saha piraku soleh maot mawanu kadus kadus mawanu soleh soleh mawanu kadus akhirna soleh jeung kadus teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat da amanah lain nu sarorangana tapi nu batur kadus mawanu soleh ditanya ku malaikat teu bisa ngajawab cek malaikat ka kadus nanya man rabbuka kadus ngajawab kamu nanya malaikat nanya dari man rabbuka dijawab deui ku kadus kamu bertanya-tanya atau pusingan malaikat dijawab ku malaikat kakadus bercanda. Matak nitip akidah kuat makrifat semakin akurat dengan apa modalnya kalimat thayyibah la ilaha sok baca kalimat thayyibah na bareng aa tepakan deui la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah ibu-ibu bapak-bapak baade ibu sadayana ka dieu abdi bade naros ikhlas ibu ka dieu oh, pakadus hirup henteu pakadus hirup sok atuh lamun hirup mah nyora bingung atuh da disebut hirup da kadus teh nyora disebut patung piraku udud Ece nu ditarukan ka dieu ridho dipaksa ku Mang Ade dipaksa ku Ibu Resti aya nu maksa teu aya dibere duit ku kadus henteu oh. Ari kana ngaji mah urang Ciberem ibu jeung bapak memang kudu kitu tong dipaksa tong kapaksa tapi kudu maksa pasti abdi yakin dina manah ibu sareng bapak angkat ka dieu eueuh nu nguruhan eueuh nu mere duit ku Mang Ade ge teu dibere duit ku Ibu Resti ge sarua teh dibere duit bahkan cek si mama boro-boro cenah mere duit Resti pugu urang nu mere duit ka Resti Bu ibu nu dipalor hoyong naon ibu angkat kana pangaosan nu dipamrih ayeuna bapak sareng akang angkat kana pangajian hoyong naon eueuh deui hoyong ridho ti Gusti Allah kana ngaji mah tong kapaksa tong dipaksa kudu maksakeun berarti ibu ka dieu kabeh oge maksa naon anu matak ngadorong maksakeun ibu jeung bapak ngaji eueuh deui iwal ti hiji kita semua punya anugerah apa itu anugerah nyaeta rasa mahabbah naon Bu sing
sing kompak sok tak itu geuning bapak-bapak ieu namanya ora geus harirup deui meureun dia rasa mahabbah anu matak ngadorong maksakeun ibu init ngaji naon ari mahabbah teh CINTA hijikeun sing kompak cinta kasaha ibu nu maksakeun ibu angkat ngaji ayeuna heula cinta kasaha bapak nu bisa maksakeun angkat ngaos ayeuna hiji ibu teh cinta ka Gusti nu maksakeun ibu angkat ngaji eueuh deui wati cinta ka Kangjeng Rasul ibu cinta ibu ka Nabi Muhammad sing tarik ulah asa-asa jeung abdi mah mun cinta mun teu ibu cinta ka Nabi Muhammad ibu cinta ka Pakadus wayah nadus rugi jadi kadus awewe sakilo bana nu bogoheun hiji ge ka kadus rasa mahabbah urang ka Kangjeng Nabi Masya Allah bu tidak ada henti semakin hari semakin bertambah bu sekali dah ibu cinta ka Nabi Muhammad lamun ibu cinta ka Nabi Muhammad salaki bakal amak moal bapak kula aduh Pak Kadus nyora tapi keung sorajin bapak kulan bapak lamun pamajikan bapak cinta ka Nabi Muhammad bapak cemburu moal sungguh tidak punya perasaan sok ayeuna mah ku ibu buktaskan ayeuna ku bapak ayeuna tingali pamajikan lamun ibu mepene budak bari maca sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 jam ibu ayeuna mepene budak sajam ibu bari ke ayeuna gegero di dapur yang disapa yang disanjung yang dipuja bukan suami ibu tapi Kangjeng Nabi ibu bari ngasur-ngasur seuneu bari ngasur-ngasur suluh di dapur sur ibu teh ya habibi oh Muhammad ya habibi oh kasihku ya Muhammad oh kasihku ya Muhammad kenyanguan ibu keur kikituan ku salaki diamak moal bicarekan moal tapi lamun ibu ayeuna bari mepene budak oh Pak Kadus oh Muhyiddin kenyanguan ku salaki manya tadi tampiling teh karena kecemburuan tidak ada ayeuna ibu salaki amak moal lamun ibu cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi matak yakin dan pasti ibu rasa mahabbah di dia nu matak maksakeun ngaji lain karena Pak Kadus lain karena Pak RT tapi urang karena urang mencinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi tong bora-bora ibu ka Pak Kadus tong bora-bora ibu ka Pak RT nu ngaran cinta ka sesama manusia tidak akan abadi selamanya bukti ibu ka salaki ayeuna bogoh keneh henteu teu betul Pak jawab tuh pamajikan teh geus teu barogoheun akang ulah cicing-cicing Kang kudu dendam Kang bapak abdi bade bertanya bapak ka pamajikan bogoh keneh henteu gitu akang ka pamajikan geus teu bogoh akang ka bojo ayeuna geus teu cinta tapi saya bertanya jawab dengan sejujur-jujurnya bapak geus karolot bapak udah tua tapi lamun ningali awewe geulis bapak sok aya resep tara yes ciri salah kita normal kene daripada ayeuna Kadus resep ka me berarti Kadus teh normal lamun Kadus resep ka me tapi lamun Kadus resep ka awewe berarti Kadus teh normal hidup Kadus ibu bu tapi pasti ibu dulu sama suami termasuk ayeuna bapak ada serang ibu Resti boga anak ayeuna cep R ai panggilan naon cep R pak ieu teh ladang aya rasa cin da moal mungkin eueuh carita jeung bogoh mah ibu teh baroga anak rasa cinta sok atuh tepakan ya minta redahan sok atuh sing era ku awak kan boy eta mah meuni pasti aya teman numpak teh nya awakna bodog kita lagi bodog mereka keuna
seimbang jeung alat awak teh. Lamun ku kecerek nempakna moal ngareunah da leutik teuing kecerek mah. Yuk ibu, rasa cinta pasti pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci. Kari kandi tuh apa lu nih, takkan hilang sampai datang akhir masa. Renungkan lila nu gede nu gede lila telat. Ibu, ibu, anehnya ibu punten ibu meningkat semangat ku sakit sieun ditanya buat cinta ke Kangjeng Nabi cinta. Ari ibu jeung Kangjeng Nabi pernah wawuh teu? Sok jujur pernah apal? Pernah amprok? Ibu pernah sesalaman? Pernah ayeuna kenalan? Pernah ayeuna ibu mencium hidung ibu wanginya Nabi Muhammad? Aneh bin ajaib tapi nyata. Teu apal teu wawuh tapi padahal ayeuna ibu ahli seni berkata tak kenal makanya tak sayang makanya tak begitu pepatah lamanya. Cicing kita mulai tepakan cicing. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta datang ibu ka salaki, bapak cinta datang ke pamajikan, wajar dah pernah bertemu, pernah kena. Ngan aneh cinta ka Kangjeng Nabi mah nu teu apal, nu teu kenal, semakin lama semakin tambah rasa cinta. Nah ari ka salaki nu pernah wau heula, nu pernah apal heula, eta cinta semakin lama bukan bertambah, justru semakin lama semakin musnah. Betul teu Bu? Tuh tingali kadus keur ngawe-awe ka WC jeung meureun. Aduh kadus Cek. Bukti ayeuna bapak betul-betul tidak cinta sama istri bapak. Malam Jumaah puting tadi, bapak teh lain ngekeupan pamajikan. Dan ningali pamajikan teh kahajing kunti. Ya Allah. Ieu teh pamajikan lain mah dikekeupan malah ditapakuran. Ternyata bapak geuning pamajikan teh semakin tambah usia teh semakin berubah. Sarua ibu ge salaki teh semakin tambah umur teh semakin ayeuna ibu lain kalah beki kasep kalah beki kasap. Bu, ibu tingali salaki ibu geus kolot kasep atawa kasap? Kasap. Pangku cegelan sarua salaki teh lain teu hayang ngeukupan tapi ningali salaki teh kalah keung. Ya Allah, salaki teh geuning kalah jiga ranginang bubu. Sare kalah pikasieun ningali salaki. Calangap bari kerek. Ti luhur ti handap bau. Huntu karik tilu. Tongong hideung suku jebrag. Wah. Allah ya Rabbi baca. Akang ningali bojo nu kapungkur alus awak neuh-neuh payudara. Ayeuna mah ditingali ku akang ya Allah geuning salaki teh ningali pamajikan jadi kieu. Bareto mah neuh-neuh susu bojo teh Gusti geuning ayeuna mah ditoel ge teu goyang-goyang. Di bawah nangkara kala jiga ceplok nog nampuyak. Boa edan. Di bawah nyangkere kalah bahe. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Tapi da Gusti bisi mubadir bisi jadi doraka dikenyot ku Abah kalah nyelapna huntu geger deui salaki. Ieu teh basa urat cilok goang. Ibu, mata ingat yang cantik jangan sombong dengan kecantikanmu. Yang ganteng bapak jangan sombong dengan kegantenganmu. Tak tinggal di tukang salon. Sarua baju nangan hiji mah panjang hiji pondok. Susahna mah sarua. Batur-batur ayeuna keur bararungah ieu sarusa. Kunaon tukang salon ieu nu dua susah teu kebeuli kopeah-kopeah acan. Tapi yang ngareunah Kang Mik teh ngareunah
asli didoakeun geus gede jasa gede gawe jadi buruh pangurana didoakeunnya sing ka surga tukang salon teh sing bareng jeung salon-salona ka surga sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Makanya dengan rasa cinta mahabbah urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ade dan Ibu Resti ingin punya anak soleh, terutama cep ayeuna yang dihitan mau dihitan cep Irfanul Karim cep Irfan we. Hoyong ibu budak soleh tah nitip adibu auladakum hubbillah sina cinta ka Allah, hubbi nabiyikum sina cinta ka Kanjeng Nabi, hubbil Quran budak sina tiasa maos Al-Quran. Sok bu boga budak ibu tilu. Yang pertama budak ibu pinter nyanyi sampai juara kahiji. Nu kadua pinter puisi juara deui di sekolah SD jeung di MI. Nu katilu budak ibu rajin baca Al-Quran. Hafal mah henteu, tahfidz mah henteu, ngan rajin maca Al-Quran. Ciku kira-kira mun ibu jeung bapak keur sakarat nu dibutuhkeun anak nomor hiji, nomor kadua, nomor katilu. Nomor sabaraha? Sugan ibu dengan kebanggaan anak ibu pinter ayeuna nyanyi jadi juara kahiji, ibu keur sakarat. Pakadus keur sakarat. Torojol budak pakadus nu panggedena. Bapak aku persembahkan lagu yang terakhir buat bapak. Ayeuna nu keur sakarat nyanyi anger we nu dibutuhkeun mah anak nu bisa ngaji nu pinter maca Al-Qur'an pantes diriung pakadus keur sakarat ku budak anu tilu sabaraha budak pakadus opat mah pas eta teh pakadus anu kahiji dikencan pakadus Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak nu kadua tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak nu katilu jeung nu kaopat nyaketan cepil pakadus kenca jeung nu katu bari nalkinan la ilaha dituturkeun ku pakadus ayeuna nu keur sakarat la ilaha illallah. Sok mumpung can sakarat kudu we terus. Sok emang ke sakarat mah wal udun. Kadus deui hebat ningali kadus teh resep abi mah cek kayung-yung ku kumisna. Muyos tipis tapi rapi cek. Anu kudu kieu nu kudu dicontoh teh bapak teh jiga pakadus boga kumis teh. Urus rapi gitu. Aduh ngajiripit teh. Daripada akang ongkoh hayang boga kumis tapi teu diurus ngamaha juga sasakleho. Atuh meuli channel teh kalau amok ka tukang channel ukuran cenah mahal 10.000 meuli channel teu sadar bukurna nyang sangna kumis tak kudu kieu jiga pakadus kumis teh sae pakadus mantap eta teh mantul sabab pas sunatan eta teh ngeuretan kuku sunat ngarapikeun kumis terus ayeuna marsihan bulu naon ieu teh kelek opat sunat marsihan bulu sayang odeng mun di lalaki dikerok mun di awewe dibenyeng didudutan kabayangnya hayang tere diduruk kocok hangit ibu lanjut didik anak ibu teh sok da kabayang atuh pakadus teh cek anak nu kadua katilu jeung nu kaopat teh Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku pakadus Muhammadur Rasulullah lepas nyawa indung jeung bapa lepas nyawa pakadus lepas nyawa ibu jeung bapa bagja ninggalkeun dunya dianterkeun ku anak anu saro hayong ibu kitu budak didik ku aga teu bisa ngadidikna serenkeun ka para kiai ka para ula ka pasantren aya di Ciberem pasantren seueur budak ibu aya nu di pasantren alhamdulillah putra ibu nu masih di SD ayeuna aya jum tareang susulan sina arwih da ayeuna mah geus peuting aca ngata eling sugan ieu ari anak hayang sarole tapi diantepkeun wayah kieu ceurik di SD. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu kudu cerdas atau budak hayang cerdas, ibu harus duluan cerdas. Ya mari budak hayang pinter, hayang soleh di petene teu akur jeung hadena.
ayo we diusapan ku bapana teh lain ku maca sholawat lain ku kisah Rasul supaya budak cinta ka Nabi jeung cinta ka Allah ieu mah dipepene ping 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 pong 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 sare sare cenah ping 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 pong 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 ibu muka samping ku bapak rek dirongkong eta pantes indungna teh geura di dapur bari ngais tempe ngagoreng budak oh tibalik ngais budak ngagoreng satu-satu ayah tutup pintu dua-dua ibu buka baju tiga-tiga dua jadi satu satu dua tiga punya ade baru aduh kenyawan ku bapana cek salaki nate prikitiu ku sholawat ibu sok geura pantes janggeuring kisah Rasul tuluy ayeuna sifat nu wajib di Allah ulah ka ku guruna keur orok mah ku ibu bari mepene budak teh wujud kidam bako sahadatna sing makrifat imana sing kuat bapak tong boro-boro anak bapak ge sing kuat ku iman mah pakadus oge sarua komo pakadus pada pimpinan atau di lemur kana gogoda sing kuat cocoba sarua da dunia mah tempat uji tempat coba sok penuh dengan rintah sanajan init ka pangaji pasti pakadus di jalan papangi jeung ranjau kehidupan lain rana aya di dieu rana oh eta teh warga pakadus teh oh wan wiosnya pakadus rana ge nu penting ngeureuyeuh ibadah kadus mangguna berarti geus ngasaan rana itu ngeureuyeuh ibadah pakadus ngeureuyeuh ngaji di mana aya rana ngeunah atuh mun ngeunah ge laku meureun puguh matak jadi rana ge bau cenah teh da pakadus oge sarua di jieuna mah tinu barokah bau deui we ayo sallu ala nabi Muhammad bari ngahwapan murang kali teh ibu nuju orok kene nuju yakin aduh pantes ku promina teh bari maoskeun kalimah la ilaha illallah abdi mah baheula pakadus di hueupan teh da cataya promina cau geuning nu dikerokan ku senok heeh tah hayang nu teas oge teh model sukro nu kitu tah dibeuweung heula ku inung teh daueuh blender geus dibeuweung teh geus lemut diasongkeun dihuapkeun bari lain sukro dihuapkeun mah ciduh inung da geus eueuh sukrona mah dilegan ku inung bari maca la ilaha illallah geulis kasep la ilaha illallah ayeuna mah budak teh lain kitu dipelototan bah nya budak teh gering memeh usum bah bungkur mah bade ciuman teh cigeulis cilaja cikacep cidatu la ilaha illallah anak mama anak bapak sing kasep sing geulis sing soleh la ilaha illallah ayeuna mah lain kitu cikasep cigeulis anak saha nya ngahuleng anakna ge bingung ari kuring anak saha anak kacep teuing nya budak lamun bisa nembal mah anak siak budak ketawa sallu ala nabi Muhammad hoyong tiasa budak ayeuna pinter ngaji serenkeun ka kiai pasantrenkeun ka madrasahkeun ngan ibu kudu surti pepereun ibu ayeuna teu misa mapatahan budak sedangkan ibu di bapa jeung bapak di mana geus maot anu matak jadi pahala nu matak jadi bagja satu sedekah jariah dua ilmu anu mangfaat tilu ku doa na putra anu saro menasa ibu bisa soleh na budak na ibu teh bodoh ku ilmu agama menang kiai bapak ayeuna bodoh tina ilmu agami geuning budak bisa ngaji menang kiai akang teh sing ngarti ka kiai ibi da ayeuna sataun sakali mah moal rugi rek Idul Fitri teh bere kiai teh THR sarung anu mahal nu 1 juta atuh BHS sugan merekna ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui bari merekna gajah duduk atuh dipake ngaimam teh ngajungjurigan atuh ayeuna mah kalah di abdi mah ustaz di lembur abdi mah seueur kiai jujur naon ari ibu ka kiai nyebut jurig tadi ka ustaz nyebut budug tuh nu dia ge beuki aredan abdi mah sieun ku aredan kieu ibu-ibu ka kiai nyebut jurig abdi balik jadi ka bawah GR abdi nyebut gelo itu grup itu tuh pakadus teh nyebut gelo meuli tarik uli tukang mah make tariung hideung
mana awas menyebut gelo rasakan kudu dicek cekelan tong dicekek ke maut atuh cekek cenah atuh kepae cekelan sina tamat ngaos aja. Makanya kewajiban Bapak Ade sareng Ibu Resti tidak cukup dengan dunia harta yang dikorbankan dina ieu wengi supaya murang kalina soleh, tapi nitip untuk orang tua ibu dan bapak, adibu auladakum, didik anakmu dengan pendidikan agama. Saur are not in the relation indispensable for human being. We saw it the existence of man was impossible. The relation was essential for solving the most complicating problem. Kaarti henteu. Sarua abdi ge henteu. Eta ge mana ngapalkeun sakitu-kitu namperanti pidato. Eta teh basa naon deui? The lesson indispensable for human being. Agama jadi penting kedudukannya, tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Agama sanggup mengeluarkan solusi satu jalan keluar dari satu macam kesulitan. Sok we tinggali ibu anak anu aya agama anjeun anak anu eueuh didikan agama. Da beda, jangankan dina akhlak dan ayeuna tingkah laku. Nah, dina bahasa lagi geus beda. Bohong di kongkorong bari lain ku emas tali sapatu. Bahasa anjing, aduh ari jajan cilok. Waduh, leungeun kalah we ditato di udag soang mah ceurik. Ibu, ibu, araya, tah tingali ya nu di pasantren. Ibu, teu boga ayeuna budak di pasantren tikahkeun ka santri tah mumpung jara romlo sok daftarkeun. Ibu gaduh milantu santri mah barokah, da moal hese ku santri mah tingali tu di pasantren teh segala diulik. Ku santri mah rumah tangga mitoha korek di rukiah ku santri mah. Pemajikan cerewe di adanan. Nitip anak didik ku aga. Satu namian anu sae nami mah atos ta Erpanul Karim. Aduh kemuliaan aji je muslim keur muslim deui gaya tuh aja. Dua pendidikan. Tilu kewajiban orang tua untuk anak wal yut'imhu min halalin, beri makanan anu nu bergizi nu bervitamin. Ece mere budak mah tong sok ayeuna kore tong sok pelit, ari budak hayang pinter ari deungeun sangu jeung kurupuk. Nyatu budak teh unggal poe balik di sekolah teh nyangsang dina kersen. Matak mental ge mental kurupuk tapi kakolot. Daek sok salat berjamaah ka masjid lamun halodo, da usum hujan mah boro-boro init ece cicing we di imah. Komo hujan gede murupuy mosan kitu daek init eta teh mental naon? Kurupuk, tuh geuning mental kurupuk maka purupuyan ge ini tuh ece. Kitu eleh ku bobotoh Persib. Padahal ngaji mah bakal dibayar ku Gusti, lain ku Mang Ade jeung ku Ibu Resti. Naon bayaran pahala ti Gusti nu keur ngaji sanajan ayeuna kalungsuran cai hujan, ieu pamere ti Gusti. Lain kasampean ibu, kepat pandangan ibu, berangkat kana ngaji, dosa mati tadi ku Allah geus dihampura. Alhamdulillah. Lain kah kana ngaji mah jadi ibad. Bantuan kepatna jadi ibadah. Lempangna jadi ibah, diukna ge jadi ibah, nundutan ceuk saha nunutan jadi ibadah. Eta hadisan menikat ayeuna ngacaprak kitu timangna mangi dalilna eueuh nunutan jadi ibadah. Da boro-boro nunutan ece nu beunta ge can karuhan jadi ibadah. Da kumaha niat jeung dina hate ikhlas jeung henteu. Makana punten Bapak Ade sareng Ibu Resti bingah dina ieu wengi kewajiban mamangat tanggung jawab Pak Ade kanu janten putra ngan kemuliaan syukuran ayeuna Bapak Ade hoyong doa ti sadayana insyaallah mulia dipayunun Allah sabab ieu riung ngantos aya sedekah. Dua aya pangao santilu aya silaturahmi. Tujuan Mang Ade sareng Ibu Bapak ti bumi angkat ka dieu eueuh deui iwati ibtigha amardatillah. Tujuan urang karena Gusti Allah. Apa balasan ti Allah? Fasaufa nu'tihi ajran adima. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana tos pas jam setengah sabaraha itu Bu? Setengah 12 sajam. Tuh cicing Ibu acan ngadong geuning jurig mah geus careng katu. Ibu bade arwih
bade sami abdi ge bade wangsul piduan abdi bade teras ngabujeng ka Sukabumi enjing tabu 11 kedah tos aya di Sukabumi di daerah Kecamatan Sagarenten Kabupaten Sukabumi. Perjalanan dari sini hampir 10 jam piduana mudah-mudahan selamat di perjalanan. Oke neda doa yang paling utama khusus kanggo Bapak Ade sareng Ibu Resti pengorbanan mantena dina ieu wengi kanggo syukuran putrana nu bade dihitan. Mudah-mudahan sing janten tabungan kasayan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua nyuhunkeun doa ti sadayana kasampun Bapak nuju kirang sehat hoyong enggal disehatkeun deui pun lanceuk caruge abdi ayeuna nuju aya di Mekah karesan sadayana jamaah anu ngalaksanakeun ibadah haji sadayana parantos aya di Mina di tenda enjing yaumul Arafah wukuf di Arafah ayeuna yaumut tarwiyah pidua ti sadayana khusus kangge pun lanceuk anu nuju ngabingbing Haji Plus Travel Ananda El Haramain ti daerah Makassar sadayana 400 jalmi 8 bis umum sadayana jamaah orang Ciberem anu nuju ngalaksanakeun hajian mudah-mudahan ku Allah disehatkeun margi cuaca di Mekah hampir 45 derajat ayeuna panasna mudah-mudahan hajina sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala janten haji anu mabrur anu makbul ditampi ku Allah amin ya robbal alamin. Urang Ciberem ibu jeung bapak nu teu acan angkat sing enggal dinasibkeun tiasa ka Mekah tercekap ku amin tarik da kudu daftar heula amin tarik ari daftar encan sok nu boga duit gerada daftar da ka Mekah teh perlu dukungan loba duit ge nu ngadukung mah moal init-init. Hatur nuhun Mang Ade, hatur nuhun Ibu Resti. Cipeujuh Jalan Cieurih Malikupat di Abonan pepeujuh pami marulih ulang upat ka awonan sarestu hoyong dipanjangan waktos natos teu nyekapan buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca sholawatan aminan sallu ala Nabi Muhammad. Buah kaliki mesra di parapatan mun Pak Ade ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan atuh sing tarik ece kitu da abdi teh perlu dukungan ece dukung ku amin babarengan balikan deui buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta mun Bapak Ade ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Pak Ade eta mah sanes nyuhunkeun abdi saukur ngan ngemutan. Ieu yakul ku abdi teu dileueut hapunten Pak Ade. Karesan abdi tu kali teh sareng pun Adi eta teh rai abdi anu bungsu ibu aya dina YouTube oge namina Haji Cecep. Abdi nu pangageungna Aah, nu kadua Beben, nu katilu Cecep jadi trio ABC Aah Beben Cecep. Doa dari jamaah semuanya insya Allah minggu depan trio ABC akan terbang ke Kuala Lumpur Malaysia bade show ece ngayakeun bade pangaosan syukuran diundang ku Raja Malaysia kedah ngisi acara syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Kadus salawak seuri. Aduh nah bohong dia di Bandungan itu. Aduh mata kieu punten Pak Ade karesan teh pun ade teh karesepna yakul da abdi teh dileueut keresekan wae kitu nya. Eta aduh pun incu kasar abdi tos gaduh incu nuju teu damang ayeuna teh rada panas dalam bahkan nuju dirawat di MMC di klinik Manon Jaya tak kadang nganggo eta susu cap beruang atau abdi teh dileueut keresekan deui eta. Ceta aya larutan penjugar cap kaki 3 keresan supir abdi nuju Sariawan. Abdi mau yos ieu ece cai herang air putih air yang amat sangat murah tuh geuning ragrag sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.